higienis dari kuman-kuman. Bila perlu aing dek ngendong di dia penting. Amel dia edan. Gas lah Intan jangan aja dah boleh ngomong baik. Gara-gara anak embe membutakan mata hatimu. Coba dia gandeng, ini titu healing. Bating, stresku pakaya. Stres-stres aing, pakaya aing, urusan aja dia. Amel, si Anis tuh cari budak-budak pedagang es krim. Lah, sabodo amat. Amel, pajaran lalagaan beruntung si Anis cari. Nyata boga lelenge di ada tukang es krim malah lewat tiga di harapan si Anis. Nyata waragang dia Amel, pugu batur usaha jualan. Geus sabodo lah Fitri. Nyak asuplah ke istana Imam Be aing. Bak princess. Ting bating, hanya dasar jelma urut muri yang panas. Dusun dia, lamun mah aing perang tuh nomor yang panas mah untuk nage ngancing. Bating karak boga pakaya anak embe doang ge. Hih, stres. Dia dan nu edan, itu dia mabur, lamun teu mabur dipeng-peng ku aing. Dak segitu karak boga pakaya anak embe, komo ting sugih ngadadak. Alhamdulillah, males supermarket, males beli vitamin, pokoknya mah anu mahal bejeng anak embe aing. Anggun. Nanti siap Fitri. Coba sih ayo orang ngajak si Amel ke rumah sikit. Kayak mah gering batur ge dusun. Terus pokoknya mah eta be. Tingkah laku si Amel kuari sabar boga anak embe dong eta. Orang paling beta embe na orang uculkeun ke sawah. Atuh ulah lah dusun, sarua eta ge kaya urang. Geus are di ambung mah aing bae ge. Dicekek ngelel dia ku aing. Sugan be menang 2.000, lumayan jeung jajan. Ame ulah dipoyokan bae ku si Alia. Hoi Anis. Naon apem? Coba hai urang jajan. Urang meuli anu mie teh dina gelas. Ho aing ge hayang beradu si eta. 3.000 make basreng. Hanggeus tangguhan ki aing keur ieu heula. Anis salah doang kebal amat. Menang teh menta be duit tak kasih Amel. Hayu ge antar aing ka si Amel. Geus hayo. Amel, tuh bahasa aing minta duit. Soalnya siapa yang beli mie gelas, aing nak meuli. Allah, aing keur madarat. Aing ge goceng ya jeung meuli susu anak embe aing. Amel, lepas saya meuli-meulikeun susu anak embe. Meuli ge boga indungna, kana ge nyusu kana indungna. Lebih berharga anak embe aing daripada dia. Dia mah bisa nyusahkeun aing doang. Geus itu dia healing. Amel, bener-bener hati aing kagores. Tiba heula kagores be kagores. Anggun, belikan tiket si aing. Ndak ka mana jeung dia? Aing mandek nyusuan mama caduk. Ka mana jing? Senyaho, aing mah geus teu kuat deket-deket si Amel. Emang si Amel kunaon? Lebih mentingkan anak embe daripada aing. Lebih mentingkeun kumaha si Anis geus teu kapaham ku aing. Geus lah, kabeh ge anu ngarti kana derita hidup aing. Hayu pem. Mula Anis aing mah di dieu bae. Hojing Anggun eta si Amel hirupna teu boga lalengan. Kumaha si Pem ceritana aing mah teu ngarti. Kapan aing ngajakan ngambil gelas ka si Anis. Laju si Anis teh minta duit ka si Amel. Terus cek si Amel ge cenah ge, "Ieu aing ge goceng Anis yang meuli susu anak embe aing." Terus cek si Amel ge cenah ge, "Lebih mentingkan anak embe aing daripada sia." Oh gitu, honggeus kek gedeung kek ku aing ditegor si Amelna. Naon si dia? Ari dia ngomong naon gitu ka si Anis. Tuh si Anis haingeun mabur. Aing ngomong naon jing si Anisna be nu baperan. Lain gitu Mel, ngomong eta, ngucap eta kudu diraksa, besing batur nyerieun hate. Lah anggun dia ngomong ka koloton. Tah kakoloteun mah tah na pipit tah. Geus lah waktu ngomong jeung dia, mendingan aing mandian be aing. Ting bating jelema sasapareun. Aing mah udah ke SD di bae lah, mau balik ke imah. Ih, ada jangan ada anaknya. Ih, sabodo. Ih, ada ganti
ka dia kok makin stres sih eta si Amel. Eta jeung gara-gara anak embe. Ay anggun dia bepaduk serangan be. Budak jajan 1000 perak ya patut nakanya nyerian be. Tah aing ge gablog. Duit di mana dia? Jasi Amel mau mungkin mere duit ke dia. Geus ganeng dia ngaranna ge aing mah jelema daekan loba nu nitah. Oi, enon si Dararia. Oi apom pajar aing mah sia cacodot. Lain, aing mana lain? Bapak Nira, Suci Jennifer, adia kerenana kok ditangkal jambu. Heh, nek naning dianggun patut tarungsing be aing di dieu. Hola pantas dia mah anaknya codot jing. Hai apom oi anggun aing boga gosip parang ge. Gosip nanjing. Gosipnya adalah anak Messi Amel keur kakelepekan. Hei Anis, anak Mbak si Amel kakelepekan. Oh, apom kagituan tah. Hai apam tanggung jawab dia pan dia nu maraban terakhir. Oi anggun aing teh sengaja ku aing dicepek make jus campudo. Laju dicampur make daun ki hujan. Bedebah dia mah apam, menting pait pangsret. Oi anggun aing teh sengaja. Ai jarengkeun malah ai si Amel meuli sagala-gala jeung embe. Ieu itu jeung embe. Oh iya, emangna kami utik oroan. Geus apam dia turun. Anis, hayu urang tong Mbak si Amel. Donis, tuh kan si Amel kercerik. Anggun buah-buah benang geus pae. Pantesan si apem teh dek ngilu ka si Amel. Laju kumaha ieu? Hayu urang teangkeun be si Amelna. Amel sakunaon? Amel ari dia kunaon? Anggun dong si Amel bogohun karena si Kemed. Nyaku teu nyambung dia. Laju si Amel kunaon ge? Atuh pan aing rek nanya heula, si Amelna ngah bae. Dong si Amel mah yang pes berok meureun. Geus lah Anis teu nyaho para roek. Coba budak gandeng aing keur sedih bae karang ngacoblak di dieu. Amel sakunaon sih? Kuai kuang-kuang ceritakanlah kepada bibi. Ih, Anis dia mah ngomong sembarangan bae. Coba si Anggun ada ngomong deket-deket emang teu sanggup pengusaha mah bebalumbang. Tak sungut sia bau karbit. Geus budak gara-gara anti baju urang ka makam be aing. Geus saya. Ayo sayo. Iya tadi kurang sih. Kamu udah beres. Lah, padahal mah aing teh sedih. Aing mah ngabang batkeun si Amel be. Oh gawe ciri ke makam embe. Dang nu gelo dak aing. Embe nu tenangnya, duitnya udah dibeakeun jeung jajan. Amun ka mana-mana naik Grab bae. Ting-bateng Amel galas ya. Waris si Amel jadi kos gitu. Heuy, hayu urang balik, urang isu pacaranya. Balik. Hei, teh kenel balik. Iya ya tante Meme. Yang tang baruke. Geus budak geura balik, urang isu ku pacara. Anggun upacara naon sih? Suatu ya turutkeun kahayang si Amel. Pal mah hulap aing upacara kos kieu, embe paeh ge diupacarakeun. Horas. 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 Lulus. Lulus. Makin lulus. Horas. Oke boleh. Amel Maraban embe ganti pembina silahkan maju. Siap, gerak. Kot kutik. Angka suku saotik. Daptik. Baplang saotik. Nongpik. Nongeng saotik. Huldentik. Hulu dendeng saotik. Siap, gerak. Siap. Tepuk tangan.
jadi. Nyawa kos kieu mah aing moal ka dieu. Teu sangka aya beukeut teh jubal. Menyesal. Balik kah? Tani kos kieu aing mah rela kasarut mata poe datang ka nyengir-nyengir. Hangge kos kieu dang pacarana.